lagi bersama kami di HI Channel. Teteo. Kacamata dibalik. Benar. Sorry. Woi, ayeuna HI Channel aya di mana, Mam? Di persawahan Desa Galipakun. Woi, belum. Tuh. Endahnya tuh. Coba manuknya, tapi untuk nate manuk kuring mah teh gitu. Baiklah, yang dipakai. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and Woi, mulai euy. Woi. Wah, bener. Naon euy ieu? Eta kumaha? Salila di HI Channel kumaha eta euy? Oh, ieu tah akibat tara penyebab tara syuting teh, tara store video teh kumaha da waktuna oge ayeuna mah yang UN euy. Jadi rek nyin video teh asa hese aya loba kendala. Tah berhubung ayeuna teh UN nya apa tuh singkatan UN. Woi, naon aya? Asa penasaran ieu. Una. Wih, lieur kana soal-soal anu ngararese. Aduh, sedih. Ayeuna enak. Nah, leung mun bisa. Nah iya, ngeusian sorangan. Kejomblo deui. Hese. Puas. Aya nama bener kamera teh. Kan aya tadi ge. Ieu. Mata teh syuting bener tadi. Sebab UN. Ditambah deui UNBK cuy. Lieur. Apa lieur? Ieu naon di atuh. Tah, lain lieur. Sabab UNBK teh singkatana. Una. Ya kan tadi teh lieur teh bisa ngesiana. Enak. Nah, leung bisa karo komputer coba lamun henteu. Jangan. Tah. Terus B teh naon? Boro-boro ngesian soal. Ngesian eta oge can beres-beres, buku hutang can beres-beres. Ayo hoy ayaan. Tang loba. Dah, kakna kurang teh. Aduh, kurang paham karena sagalana liur. Jaba UN. Satu UN ini ngomong teuing. Masuk bener simulasi lagi 3 kali. UN, simulasi jam UN, simulasi jam UN, simulasi jam UN, simulasi jam UN tuh. Ieu nu kaopat nama UN asli cuy. Tah kitu lah. Simulasi esna naon? Syukur mana teh diajarkeun komputer. Ina Inanya insyaallah lah bisa. Terus naon teh? M. Oh bener ta M. Muga-muga sakabeh siswa anu erek UN sing dilancarkeun segala UN-na. Bener teu? Amin. Untung urang diajarkeun komputer na teh bakal babari dina sagalana sebab urang teh kudu nulis. Bener teu? PGKB. L leuheung tah anu bisa ngeusian coba anu henteu nya wayahna kudu diajar. Bener teu? A. Nah, lamun hayang jadi anak anu sukses kudu diajar sukses-suksesna, sukses UN. Tah, da sabenerna mah teu kudu ku diajar oke nu penting nama ke dina kahirupan sapoe euy. Sabab da pinter mah teu cukup ku gelar menang pamere. Terus naon deui eta singkatan teh? S. Syukur deui ka Allah Subhanahu wa taala anu atas maparinan urang sadayana sagala kenikmatanna, kenikmatan dunianya. Komo deui ke lamun urang misalnya sukses di dunia ku urusan ibadah, insyaallah sukses di akhiratna. Terus nanti I. Bener I terakhir. Insyaallah urang juara lah. HI Channel sukses ngadoakeun sakabehna sing sarukses dina ujianna. Ya, sabaraha bulan deui eta? Ya sabaraha bulan ieu teh? Da pokona mah bulan Mei naon? Mei kitu. April sana cenah. Ulah eta pokona mah sing sarukses kabehanana. Oke, siap lah. Renung deui sedih lieur UN. Aduh ini kan
Tah tadi orang keur ngalamun rada ngalamun deui euy aduh. Orang mikiran UN nya nu tadi teh ya. Tapi kieu mun dipikir-pikir mah mun arurangnya mun geus lulus UN kita menang ijazah urang teh nya. bener. Tah, ijazah teh aya singkatanna. Wah, naon tah? Insya Allah orang bisa jadi sarjana muda. Iya, asik. Aina J. Jadi lamun orang kesuksesnya jadi sarjana, orang bisa sukses lah. Tah, Menang gawenya. ya menang gawe lah, menang duit pokoknya mah. Asik. Terus naon deui? Iya tuh. Atuh salah euy. Alhamdulillah lamun geus boga gawe urang bakal bisa ngabahagiakeun kedua orang tua. Terus nanti Berarti ayeuna teh naon jet kitu euy. cewek lah Jet atuh jet. baik cewek Tuh atuh naon lah. jadi lamun geus bisa ngabaga Sing bener atuh ngomong teh. ngabahagiakeun orang tua jadi orang bisa nengan jodoh ayeuna. Asik, geus kada jodoh euy. Atuh ayeuna naon deui? Ija. Aduh ya tuh. Alhamdulillah deui lamun geus bisa ngabahagiakeun orang tua jeung lamun geus menang jodoh anu baiklah tentunya ya pastilah endah di dunia sip. Terus nanti Berarti tinggal haeun atuh. hirup endah di dunia dan geus bisa ngabahagiakeun orang tua jeung menang jodoh anu terbaik. Asik. Di barengan deui mun orang bisa mun orang taat ke Allah Subhanahu wa taala, orang bisa bagja di dunia jeung di akhirat oge plus tama mantap. Oke sip. Enak mah teteh heula tuh. Ya sok teteh. Ngeusan euy enak mah euy.